Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Syafira Farani, abdi asal ti kelas 10 AKB. Kasadaya hadirin nuku abdi dipika hormat dina waktos ieu abdi hoyong nyamperkeun biantara pondok ngeunaan kahirupan. Hirup teh lain ukur ngeunaan kumaha carana hirup, tapi kumaha carana hirup kalayan harti. Dina kahirupan urang moal leupas tina cobaan jeung pasualan. Tapi eta sadayana mangrupakeun bagian tina proses pikaeun ngajadikeun urang leuwih kuat, leuwih sabar, jeung leuwih mika cinta. Kahirupan oge ngajar urang pikaeun ngajeunan waktu, miara silaturahmi, jeung ngahargaan batur. Hirup moal salawasna indah, tapi lamun urang nyanghareupanana kalayan hate ikhlas jeung usaha anu tulus, pasti aya hasil anu hade. Ku kituna hayung urang sadaya ngawangun kahirupan nu leuwih bermakna, boh pikeun diri pribadi, kulawarga, jeung masyarakat sakuliahna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.